Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastadi Sela Septiani di kelas 10 IPS 1. Dongeng nu bade dibacakeun nyaeta Peucang Keunak ku Leungeut. Hiji poe Peucang ngadatangan kebon bonteng patani. Bonteng keur meujeuhna arasak. Peucang ngahakan bonteng. Saenggeus bonteng meh beak, Peucang buru-buru indit ninggalkeun kebon patani. Tepati lila jol patani datang ka kebon. Patani pohara reuas nempo bontengna. Beak dihakan Peucang. Patani neang akal pikeun newak Peucang saenggeus ngarasa panceg. Patani nyieun jajal nu dibalurkeun ku leungeut. Isukna Peucang datang deui ka kebon patani. Peucang reuas sabab di kebon aya jalma keur nangtung. Peucang panasaran terus nyamperkeun jajalmaan. Peucang nanya sababaraha kali tapi teu ditembalan. Peucang jadi keuheung. Peucang najong jajalmaan tapi sukuna jadi rapet. Ditajong deui ku sukuna nu tukang. Sukuna rapet deui ditenggar ku huluna. Huluna oge milu rapet. Atuhna Peucang ceurik ngageunggeuyk pasrah kana nasib patani. Pohara bungahna nempo Peucang rapet dina jajalmaan. Peucang anu geus teu walakaya ditewak ku patani. Ayeuna moal aya deui anu ngaruksak kebon patani.